Balik gawena jam 5 burit nepi ka imah ngabersihan hate hayam jeung ceker hayam. Besti teh nanah teh karak balik gawe tapi ingat tadi isuk teh meuli hate hayam jeung ceker hayam. Nah cenah teh nanah teh langsung dibersihan. Apanan besti teh nanah teh meuli ieu teh tadi pas nganterkeun budak sakola nepi ka imah teh geus jam 7 leuwih langsung we mangkat gawe. Kieu panan besti resikona lamun misalna arek olah teh henteu burit balik gawe peuting. Ieu ge ngabersihan hate hayam jeung amplana bubuhanna balik gawena burit. Tapi da bari jeung balik peuting ge lamun misalna aya olah keuneun beuteung lapar mah diolahkeun we besti da kumaha deui atuh. Gegerohaneun geus ngajabreg geuninganan besti tadi isuk ge teu sempet gegeroh acan. Meureunan engke peuting di gerohanana ayeuna mah arek olah heula soalna budak teh geus nungguan ieu teh hayang sop ceker jeung olah ati ampela. Aya nu sarua teu besti lamun misalna arek olah ceker jeung ati ampela teh kudu dikulub heula si duanana bahan-bahan eta teh. Teh nanah masuk dikulub heula lamun misalna geus beres dibersihan teh kete dikumbah deui dibersihan kadua kalianana ngumbah. Ari biasana mah lamun meuli dagingna mah tara erep besti tapi lamun misalna meuli nu kieu mah sok erep sakali olah. Sabari nungguan ieu si hate jeung cekerna asak teh nanah teh arek nyieun heula bumbu ulekna besti da blenderna teh masih keneh rusak. Jadi weh wayahna bin wayah ya ieu teh si bawang beureum bawang bodas koneng jeung jahena teh kudu dirinas. Ulah nanya-nya si salam jeung sirehna mah eueuh teh nanah teh poho deui henteu ngala. Jadi we ayeuna mah kur aya laja, jahe, koneng jeung bawang beureum bawang bodas. Besti lamun di video dirinesna panjang kali lebar jadi singkat carita ieu teh bumbuna geus diulek kieu halus mah. Urang gunukeun heula dina jero coetna meh teu pabalepotan kieu. Lamun si perbubuhan geus digudukeun modelan kieu mah dituluykeun ngumbah heula ieu ceker jeung hate amplana. Beres dikumbah beres dipisahkeun ayeuna mah tuluykeun urang numis heula bumbuna. Biasa we sakatel teh bisa dipake deui dikumbah heula dikocokkeun deui tah anu sabeulah mah rek nyieun sayur sop. Jigana teh ieu ge si hate amplana teh rek dibumbu koneng we hungkul soalna si peujit tina jero beuteung teh geus gogoroan men tadi isian. Bumbu konengna geus asak modelan kieu mah besti tuluy di banjur ku cai sagelas ulah loba teuing da si hatena ge geus asak ieu. Ieu tah besti nu ulah poho teh si gula beureum soalna teh nanah mah lamun olah di bumbu koneng kieu teh kudu karasa amis teh geuningan. Lamun misalna si kuah konengna geus ngagulupruk si gula beureumna geus rada hancur mah diasupkeun we si hate hayam. Sabari nungguan si hate hayamna meresap ieu teh nanah rek ngabumbuan lah sayur sop make racik nu jadi we ieu teh bumbu sayur sopna oge. Biasana teh nanah mah lamun misalna nyieun sayur sop kieu teh make bumbu ulek besti tara make bumbu jadi kieu tapi da kulantaran ieu teh geus peuting jadi we neangan anu simpel. Jeung deui teh nanah mah lamun misalna nyayur sop teh ukur brokoli jeung wortel doang soalna budak teh nanah mah anu dibeuki teh eta we hungkul wortel jeung brokoli. Sayuranna geus diasupkeun mah tutupan tuluy ieu pindah heula kana hate hayamna jigana teh ieu teh geus rada meresap besti. Tadi nama ku teh nanah teh ieu teh rek disaatkeun besti tapi da kulantaran bujang cenah mah pengen kuah kuningnya ya sudah. Jadi we si kuah konengna teh henteu jadi meresap ieu teh besti dituluykeun ngasupkeun heula ceker soalna ieu teh geus ngagolak. Ieu teh nanah meuli cekerna ukur 5.000-an besti jadi we sakitu sapiring ge henteu pinuh dituluykeun diasupkeun bawang seledrina. Lamun si bawang seledrina geus diasupkeun kabeh mah tutupan heula tungguan nepi ka ngagolak tinggal nungguan asak.